ngarit itu yakin itu waktu nang ulin sayang buburit lu ngarit aja kita ge eueuhan kayak ngala daun jenjen gitu. Ngabuburit teh kan salah parahnya. Yeay, imut euy. Digoreng yang buka lumayan. Kuat. Ini yang hanakang di yang udut ini. Tapi sabar sabar jam dari pagi. Itu naon kayaknya. Bawa duit hanya iya murah ini mengarit juga nama abong niat ke balik aduh mau dikabulkan ku Gusti Allah ini ke urang keur hayang udut kieu tapi bingung dicarekan emak mun godieu teh baik tapi mah bebek jambu saya batur kalau galak pamanggi lah tapi mah puasa we udah jak emak asib ya anak muda tuh kata udut bako beri pamanggi sih bisa efektif di usaha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli godin amin. Ya kieu karet-karet astagfirullah kermahanaan dikaparangkeun ieu mah bako diijabah wae nya jalmi soleh walaupun godin saya hirup punya mungkin aja apa itu mangi udah dikaparangkeun mangi bako asa nikmat ieu tuh saya
menang meureun. Mereka sanyakuan bako. Gimana murah gitu nah? Langkah di awal. Gila, kita mengharapkan jauh. Iya dapat sahaya. Lumayan jangan si kapuk. Bako mangi, cukut mangi. Lumayan berarti ayo. Sahaya itu keur ngadaun Oh, mau ngarep ieu aya. Ya orang jailan langsung putih kok aing jailan. Oh, baiklah. Hampirkeun kan. Ya bisa yang dijual mau ayah namanya ker mahal. Oke, syukur alhamdulillah. Kita bang cukup aing di alaan menang berak teh aduh. Berak nu balak berak naon? Berak jagung. Mana jagongna, bro? Kita menang ngalah di berak deui we sugana jadi deui. Jadi lieur menang meureun. Na jagong menang ngalah berak deui. Naonan gua gawe. Oh mereka bantuan ngarit ka urang? Terape teh. Urang keur neangan manuk we. Sok malih manuk teh mah. Ya aya warna sayangna meureun. Astagfirullahaladzim. Apa nih teh bulan Ramadan? Poho. Astagfirullah. Ngerah naon di kituan mana teh hirup teh kitu wae kumaha. Astagfirullah poho mah euy. Eta manggih tidinya ieu teh. Rasaan teh bulan Syawal. Sawah apa nih teh asup bulan Ramadan teh mana. Poho mah meunang. Maneh teh maneh mah teh leutik ngaji geus gede baragajul. Aing ngaran we maneh mah Abdul Ramadan. Gogoh. Puasa tara. Urang puasa teh ieu mah. Nya teh mah puasa ayeuna ka dieu batalnya maneh. Meja ka mah puasa biasa. Mangge jiga nu heueuh we. Geus nepi ka doraka kitu hirup. Jiga nu heueuh we mangge puasa. Puasa urang mah puasa. Teu percaya urang mah. Aslina asli atuh. Urang leuleus ngarit oge tuh. Urang mah hayang udud oge ditahan-tahan da puasa. Urang tadi manggih di Lebak. Di mana? Di Lebak di ditu. Urang tadi manggih di Lebak jeung bengsina. Da di urang ge di Jabah wae anu jelema soleh mah hayang udud jo tring aya hareupeun. Tah manggih jeung bengsina di udud heula nya tong kabita nya. Jika bako aing nu murag bengsina bakona sarua dek ngaku era geus ngaku puasa nya anu urang euy ieu mah moal jadi udud teh Aduh anjir ieu mah harejo keneh geuningan teh pake nyamel kitunya ieu mah ieu mah iya coba oge idoraka mah nya ieu anjir mau cengit di bulan Ramadan ieu tapi aing teh da kumaha tuh keur nyamel jabaning di minyak mahal meuli keur goreng-goreng teh geus we sambal goang anjir itu euy agak lecok gitu anjir buah-buahan nu keur goin di puasa
asli urang dah nah urang mah tara bohong urang mah budak soleh urang mah kieu mah aya kieu bare udud walaupun bakot tapi lumayan lah. Ayo dia karena rodinnya. Ayo beja sia. Tuh tadi eta Sia itu naon. Eta tadi tuh urang mah jangan ka emas. urang puasa ieu mah geus eta Lah sia adul beja sia. Ya bukan saha godin. Iya di kamar bawa ya. urang mah dak ngari teu puasa Umat orang bisa dicarekan ku emak urang Ya da urang ieu ge pamali atuh mah tong beja-bejanya dibere eta bere sirup gitu. Ya nasi adul. Nah, iya ge yeuh. mana mau urang teuing urang mah puasa si eta bejakeun mana urang mah ketan si urang mah puasa Tuh cenah bohong. urang tah urut urang mah keur ngari tuh Cing sok ha. tuh ha Aduh. nya mau nu puasanya sok mun rek nu nuduh tawarek di kadek maneh Iya. Beja sia. tadi ge udud mentak Sia beja nya ieu nasianya. Sia. eta naon maneh sia mana ge beja Cimot beja sia maling cengek sok sia nu mah urang ieu maneh Baik ge beja besi beja. urang maneh main cengek urang mah kadar batal si eta nu batalna maneh maling cengek dosa di bulan Ramadan bejakeun ka inung maneh bejakeun cakap maneh yang dikleob sia yang dileob maneh diasupkeun kana ieu kana katel Beja. maneh yang lebaran meureunna maneh Aku aing teh beja cenah di ruang. iya Sitongo tong melongkeun atuh cing kumaha kumaha ieu teh anjing juga bawa tong make anjing wae atuh terati ngaleun anjing teh teu ieu mah jero hate oh atuh gugubuk apaan kadengeun Ai siga makono di lembah. atuh aing teh geus grogi kamera terus teu mam kamera aing merlong Itu dan tadi kamera heuh da anger tong melong ieu geus apa Tengis ke mana heuh jangan da leungit kayak tuh ulah ka maju. Cicing we. ngomong heula Heeh.